myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksara Sunda bagian ke-3 nyaeta akhiran. Akhiran namun disingkat jadi rongo. Akhiran ayat 3. Jalha. Misalnya bade nulis kasur. Ulah make R di pehan, tapi tinggal di dia makin kita. Iya R. Ada yang nulis door, tinggali. Tuh, jadi kena sesah-sesah. Lamun badai nulis doi, mah beda deui di paehan. Doi. Oh, doi ai dor mah kieu. Nu kadua, erek nulis dangdut, bae sing di tengah oge dan dipisahkeun mah jadi akhir dangdut. Ningali. Tema paehan biasa. Tuh, dangna jadi kieu. Ningali dangna. Ningali. Kartos. Lamun di akhir Allah misalkan teh gudang. Tuh. Kartos. Ayeuna anu katilu nya teh ha. Naon anu tungtung ha kira-kira? Imah ya, tinggali imah. Tuh, tinggal kieu. Ya. Nulis bahkan, panhana teh di tengah. Bahkan, tinggali. Bahkan, enak paehan. Tuh, sami di tengah oge. Maksud akhirat teh, akhirat engang. Ai engang teh nu kumaha nyaeta panangan tilu engang. Buuk 2 engang. Sakali ngomong kita namina engangnya. Sekian tentang akhirat. Mudah-mudahan aya manfaatna ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.